Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Abdi Putri Kadi Yuna, di absen 32. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dipasrahkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nu Maha Asih Deui Maha Welas. Anjeunna parantos maparing segala nikmat ka urang sadayana. Timimiti nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nepi ka nikmat waktu nu ayeuna tiasa ngahijikeun urang dina kasempatan pinuh kabarokahna. Sholawat miwah salam mugia salawasna dilimpahkeun ka junjunan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargana, ka para sahabatna, sarta sampungna umat Islam nu satia kana ajaranna. Hadirin rahimakumullah. Dina waktos ieu abdi hayang nyanggakeun hiji diantara agama kalayan judul salat tiang agama sareng jalan pangdeketna hamba ka Gusti Allah. Salat teh mangrupikeun rukun Islam nu kadua sanggeus sah syahadat. Hartina salat teh kacida pentingna dina kahirupan sapopoe urang salaku umat Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyarios dina hiji hadis, as-sholatu imanuddin. Salat teh tiang agama. Tina ieu hadis, urang biasa nyokot hartieun salat teh dasar tina kabagjaan spiritual jeung kabagjaan dunia akhirat. Jalmi nu teu salat, hartina anjeunna ngancurkeun dasar kahidupan beragama. Naon ari salat eta? Salat teh hiji ibadah anu langsung nyambungkeun antara hamba jeung Gustina. Ngan ukur salat ibadah nu henteu tiasa digantikan ku batur. Henteu bisa diwakilkan. Dina salat aya takbir, ruku, sujud sarta doa-doa nu eusina muji ka Allah, nyuhunkeun pangapura jeung menta hidayah. Salat oge mangrupakan waktuna urang pikeun ngadua, pikeun nenangkeun diri, sarta pikeun nguatkeun jiwa tina sagala rupa godaan kahirupan. Salat nyaeta benteng tina dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala nyarios dina Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 45. Inna al-sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Saestuna salat teh nyegah dina kalakuan anu kejem jeung perkara mungkar. Dina ieu ayat Allah netelakeun yen salat miboga fungsi salaku tameng pikeun ngalindungan diri dina sagala kaburukan jeung maksiat. Lamun urang rajin salat sarta ngalaksanakeun halayan khusyuk, tangtuna kahirupan urang bakal leuwih terarah, langkung hade sarta langkung barokah. Salat nyaeta amanah nu bakal dihitung pangheulana. Dina akhirat engke, amal nu pangheulana bakal dihisab ku Allah nyaeta salat. Upama salat urang beres, insyaallah amal-amal sejen oge bakal beres. Tapi lamunna salatna rusak, amal sejen oge moal aya artina. Hadirin nu dipikeun cinta ku Allah, ku kituna hayu urang sadayana pikeun. Hiji, ngajaga salat 5 waktu kalayan disiplin. 2, salat dina waktuna henteu ditunda-tunda. 3, salat kalawan khusyuk, lain ngan ukur gerak awak tapi oge manah jeung pikiran nu nyambung ka Allah. 4, ngajarkan jeung ngadorong keluarga barudak dulur-dulur urang pikeun ngamumule salat. Sabab salat teh sanes beban, tapi hiji pangabutuh rohani. Lamun urang ngajaga hubungan jeung Allah liwat salat, tangtuna Allah oge bakal ngajaga urang dina sagala urusan. Mugia diantara ieu tiasa janten pangeuli pikeun abdi pribadi oge ka hadirin sadayana. Hayu urang sami-sami ngalaksanakeun salat kalayan bener, teratur jeung ikhlas supaya hirup urang di dunya dipaparin kabagjaan sarta di akhirat dipaparin kasalamatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.